Mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda. Carios nyambung judulna Kawin Katuyul. Nincak bagian ka-10. Para mitra anu mulia, oyo harita barang dibejaan ku Mang Kalim yen para wargi sangkan ulah sieun teh kudu loba dahar tarasi. Ameh tarasieun atuh oyo tuluy nyarita. Wah, Mang Kalim nipu sakalian we kuring bere endrin atuh. Sawani si palek sia anu cetengiran si badul sia. Cek oyo bari ngareret ka Hamid nu keur seuring ngagiki. Atuh da ke dewek maka jelema nu borangan teh nama ulang-ulang hider. Ayo ulah ka pasantren hiderna. Sieunao di pasantren teh oyo da moal nu heureuy atuh. Keun aya naon-naon mah dewek nu nying hareupanana. Besok atuh Mang Kalim teh heula kudu panuri tukang si Hamid. Atau dewek di tengah tiada upaya nu ngajaga Mang Kalim ti tukang aya nu ngajaga ilaing. Jadi lamun aya nu ngorowot teh mah pikeun dewek mah kalimat pasti ti heula jeung nu paneuri sia jika di tukang mangripuna mah di tukang dikorowot deuleu. Ameng najis deui ah. Lek di tengah. Cek oyo bari ngenyang leungeun Hamid. Geus kitu mah leos arinit bari narakolan kohpo ting kelentrung dilagukeun. Sanggeus deukeut ka sisi lemur Mang Kalim rada cocorowokan ngabejaan masyarakat ulah taribra teuing sare. Tanghi. Ulah talibra teuing baraya tanghi. Pokna celengkeung oyo mairan. Rangi bi. Nyata rangi eta budak ceurik susuan bapana. Rangi, sahan boke jo awu keluarkeun. Oh nyai kana lelebokeun meni harus gengerongna teh. Secara diajakan ngider meni kaleken ponok bos si bedus ya, cek kami. Da bari beuteng wing mah. Ngarabut sambeut cenah nu beutian deui emal oyo. Jep jarempe terus ngider deui kohkol mah teu eureun-eureun di tarakolan. Malah Mang Kalim make jeung rereng kenekan igel-igelan sabab oyo jeung Hamid narabeuh kohkol nagar nahnu dilagukeun. Sedang oyo bari nabeuhkan kohkol teh nyengakan patemalan jeung Hamid. Para mitra edase sigan eta mah giplek deui cenah para mitra. Oyo jeung Hamid patemalan bari sareurian. Barang tepi kana palabah tanyakan anu ka kebon awi Mang Kalim nu keur rereng kenekan. Bari disengakan kuduaan ngadak-ngadak ngarandeng jep cempe. Ojeng Kang Oyo ngadeuketan bari nanya ngaharewos. Naon? Cicing tong garuheuy bieu sakareretan ku dewek katinggalian maju ringkang. Sisi kebon bako nu kaki Musa. Ceuk Mang Kalim haharewosan bari panon rundut rindat siga nu ngabaki rere. Langsung sieunan Mang nyaho kuring ngaborangan. Matak cik kuring ulah jalan ka dieu da Mang mah bedegong atuh. Ceuk Oyo bari nyekelan kana bujur Mang Kalim nu keur dongko. Cek dewek jembe sia ulah ngeceblek wae ari di panguran bising bangsat. Mang Kalim rada ngagembes. Jep geus dikitukeun mah Oyo jempe. Meni teu kade ngerenghap-renghapna acan. Sedeng leungeun mah teu daek cicing gawena susur sasar bae kana bujur jeung kana cangkeng Mang Kalim. Ari Hamid harita gongci ngogo bari nyekel perah bedog anu ngagaplek dina cangkeng. Waktu Mang Kalim jeung baturna keur ngadedempes ngintip anu ngajuringkang. Lebakeunana sadanu kokorosakan teu lila cumung anjing babau meni lambat naker. Jeung kitu gigireun pisan Oyo kadenge sora awewe ciciri hilan. Atuh pugu eukeur mah Oyo borangan katamah-tamah ngadenge sora awewe ceuserian. Bari teu katingali jirimna. Reuasna lain bobohongan per leungeun jeung suku Oyo mimiti ngeleper di barung ku hate ratu. Puringkak bulu punuk maruringkak meni asa cawigwi. Keur kitu Oyo nyalingker ka gigireun Mang Kalim. Nya atuh ai gorowok teh Hamid ngagorowok sabab di tukang aya nu noel kana bujur jeung niup kana punuk. Atuh harita para mitra, Hamid ngagoak bari ngarumpak Oyo. Oyo ge ngagoak bari ngadupak Mang Kalim hareupeunana. Mang Kalim nu tadina leuleungan jadi kabawakeun sieun disangka Mang Hamid ngagorowok teh di pahala ku bangsat. Barang direre tukang nyampak aya nu ngajanteng siga awewe. Buuk ngariring kiwih geus teg ti buruna Mang Kalim mah eta kuntilanak. Atungan beretak Mang Kalim lumpat ti heula dituturkeun ku Oyo berengbeng Hamid ngaberi. Sanggeus deukeut ka Oyo durug-durug calana Oyo dibedoa nepi ka tali kolorna pegat. Oyo ngagorowok beri calana sontog ngaleleke rek morosot. Datang kana pupudunan lebakeun kebon awi. Parang didinya jalan laleur sereuleu kadebut Mang Kalim labuh ti sereuleu. Kadebut Oyo labus ngarumpak Mang Kalim.
Hamid harita 3 gulutung kalebak beungeut camohok pinuh kuletak kitu di oyo. Ukur tebong panona sedang mangkalimah teulilang morejat deui hudang, terus lumpat ka deukeut pasantren. Morejat oyo ngerojat bareng jeung Mang Hamid cengkat ti lebakeunana. Harita teh pareng harita oyo ngareret breh kumanehna katingali aya nu muniang cengkat. Teu puguh-upana disangka ku oyo mah jurig megatan jalan. Padahal Hamid kakara cengkat beungeut ludang ledong pinuh kuletak. Juring! Oyo ngagoak bari ti babaranting ka lembah. Mudag Mang Kalim nugeus tepi ka pasantren. Hamid ngagoak ti muru nama oyo dirontok ku juring kuntilanak. Duanana ngadonting palecir lalumpatan. Hamid lumpat ka pongpok bumi mamajengan mulia ka beulah kulon. Ari oyo lumpat ka beulah wetan nu maksudna marek nyumput dina teras bari leungeun sabeulah. Nyekel celana sontong ngalaleke. Harita teh pegat kolorna. Kojengkang oyo ngalengkah ngadeuketan teras bumi mamajengan mulia. Bari amekan ngahega kesa ngoprot masihan sakujur awak. Atuh kitu deui Hamid dodongkoan rek nyampeurkeun ka Mang Kalim nu keur nyempon pipireun pasantren. Gilak Hamid ngalieu ka tukang tuluy unur-unuran ceuk pikirna bisi juring aya tukangeunana. Bari teu nolih tukangeunana aya oyo keur bunur. Samalah geus rek ngalacat kana teras. Ana geduk bujur Hamid jeung bujur oyo diadu atuh duanana ngagarwak bari marali. Gampleng beungeut Hamid dicabok ku oyo. Barang rek nino deui Hamid rikat dongko bari maksudna marek nongtak leungeun oyo. Nya atuh ari katong nu katongtakna teh calana oyo kuat ka morosot. Bareng harita Mang Nawawi lilir manehna ngadengekeun di luar sadating gorowok. Korejat Mang Nawawi morejat ngarawel bedog tina palang dada terus nyirilik ka jero bari ngagegero mamaajengan mulia anu nuju ku Lemti Bera. Mama ajengan? Mama. Saha? Mamaajengan mulia naros di lebet kamar bari ngorejat gugah. Samalah Ibu Haji Romlah ge kacanakeun gugah. Abi Mama, Nawawi, tema Mang Nawawi nyebutkeun ngaran. Aya naon amana? Ibu Haji Romlah lungsur tina ranjang. Teuing da sora si Nawawi ngagegero bieu teh. Saur mamaajengan mulia terasa ngalaan selot pun panto. Berai panto dibuka ka sampak Mang Nawawi keur ngajanteng bari nyekel bedog di lagar. Aya naon si Nawawi? Sinajeng nguping-nguping dorowok di luar bari ka geterok ating baratak ama. Padang siang aya udag bangsa teuing cingna mengurang kaluar jeung ama. Ulah salobot teh ngamana sing rinti. Teu kitu si Nawawi sina nempo kaluar. Saur Ibu Haji Romlah Mang haribangkeun. Biasa nu mama jadi wacong ngiring keluar. Saus abdi keluar mama. Cek Mang Nawawi bari muterkeun kunci nu nogea dina liangna. Tapi kunci teu daek muter da pugugeus muka ti tadina, urut nyimas malati keluar. Barang gagang kunci diputerkeun ujug-ujug berai panto muka meuni babari naker. Atuh Mang Nawawi kaget jeung reuwas palang siang panto teu dikuncikeun. Ieu panto teh dikuncikeun ama? Aduh, ari maneh lalampahan teh sok lalawora pisan si Nawawi. Panto nepi ka teu dikunci sagala. Kumaha lamun segaya nungah? Saur mamaajengan mulia berai panto dibuka. Lol Mang Nawawi ngelol tuluy rarat reret nempuan dina teras. Barang ngareret ka juru deukeut meja breh katingali. Aya 2 urang lalaki keur ngadarepong. Nu saurang katemong bujur morehek sabab calana morosot. Asarung dibeulitkeun kana beuheung. Saida, Mang Nawawi nanya bari mencerong. Aya saha Nawawi? Mamaajengan mulia naros bari nyaketan. Buka saha mama ditaros kitu ngawaler geuning? Tanya nu bener atuh we. Lain duka-duka heugtan atuh tepo kadeuketan. Kalau mama bawa daog we di lagar ari sabeurkeun henteu. Saur Ibu Haji Romlah ngageleuneng. Kabadegana bari saselendep maksudna marek ningali. Barang lok harita Ibu Haji Romlah ditinga. Dina lawang kasampak ain morehek temong bujur atuh Ibu Haji ngaraos era parada. Nu gelo sugana mana? Saur Ibu Haji bari terus munur sareng pupurungkutan. Geus kitu mah Mang Nawawi kakara kaluar nyampeurkeun sarta nanya rada ngabentang. Sawane ha? Abdi Mang Hamid. Temal Hamid ditatag bari muniang nangtung. Ya ilaha illallah. Yang Hamid jadi saha tu nyung bari bujur ka mana-mana. Mani morehek kitu. Mang Nawawi nunjuk ka Oyo. Si Oyo mah masyaallah. Nah, ini ngado nyarung kitu dina teras ngajabeung cara moho kitu kuletak. Ada udang si Oyo.
sugan weureu jelema nya saurang punjul molehek. Aduh, cek Mang Nawawi keheul jeung campur hayang seuri. Ningali kaayan Oyo, raga Mang Oyo ngarawea taplak meja tuluy dirungkupan hutupan bujur. Ari sarung mah teu ditolih ngabeulit kana beuheung. Itunya dasar jelema teu hidang. Ari sarung dina beuheung dianjap si badulis ya. Ari taplak meja dirungkupkeun meuni asa ku nganyakeun. Nah, si Oyo. Mang Nawawi meniti pupun cereng. Porosot samping sarung meulit kana beuheung teh dilaan. Tuluy dipake sedeng taplak meja ngalumuk di handap. Geus kitu Mama Haji Mulia sareng Ibu Haji Romlah nembe kalaluar. Aya naon ting corowok teh Jang Hamid? Oyo mani matak Mang Hariwangkeun pisan nya. Baturkeun ngeunah-ngeunah sare teh aya naon ieu teh? Mama Haji Mulia nembe naroskeun. Jadi Mang Kalim nyampeurkeun. Terus Mang Awe teruskeun Mang Kalim malah. Aduh masih kena heuwas cek Hamid teu daekeun nerangkeun. Aya naon atuh Ki Kalim? Pamajengan mulia naros deui ka Mang Kalim. Atuh teu hararese barabat harita Mang Kalim ngadadarkeun tina perkara. Mangihan ngajuringkang deket kebon bako Aki Musa. Tidinya ngajelaskeun tukangeun Oyo jeung Hamid aya awewe teu sidik rupana bukna ngariring kiwi. Kuntilanak Mang Kalim? Nya kawas nama kuntilanak sabab kurunyungna bapak batampianan utang galburu teh ya. Hei, kumaha juga nama Mang Kalim? Ayo juga nama jangkungan banget tu pati sidik bukna mangadiring kiwik panjang. Hei, Mang Nawawi ai-aian bari purungkutan. Katingali naon siga surah seuri. Hei. Tinggal kukuring mah pikasieun sawa tukang kuring pisan meni. Tamrege rupa kawas Mang Nawawi. Hei, ai siapa? Kawas minggu kolot deui mah jarekeun banget kuntilanak tiga dewek. Berak aja cek Mang Nawawi sanggeus nyebutkeun ai teh. Tuluy ngambek ka Hamid. Di urang mah anu kitu sagalanya amanah asa kakaraeun teuing tiba heula ge tarang ngadengeun naon-naon di urang teh. Tarang ngagengkeun ulah si Imas. Ulah si Nasare teuing. Pangieukeun cai kopi atuh nawi bisi harayang nginum mangkani tas maranggi kareuwas teh. Saur Ibu Haji Romlah. Terus kalebet maksudna mah rek ngagugahkeun Imas Malati. Mas? Imas? Imas? Udah enggak ya Imas? Ibu Haji Romlah nyauran bari keketrok kana panto kamar. Tapi nu digeroan mah teu kareung batuk-batukna acan da puguh Nyimas Malati ti tadi geus eueuh kaluar. Beuna sare teh meniti baranak kareta budak. Nyimas? Nyimas. Ibu Haji Romlah nyauran barang prai panto kamarna disurungkeun. Sarta Ibu Haji Romlah ngelol tina lawang. Nyimas Malati nyampak eueuh di kamarna, puguh Ibu Haji Romlah ngarayu. Amanah? Amanah? Ibu Haji Romlah ngagentraan Mama Ajengan Mulia nuju di teras ngadangukeun katerangan tinu ngarona. Iya, balar Mama Ajengan Mulia teras kalebet. Aya naon ari ibuna sok hareurewas kitu? Ari si Mas ka mana? Di kamar teh aya. Hor, nama ge nanyakeun ka ama. Nama teh sare jeung si Mas kitu. Eta di kamar nanya eueuh. Ih, ari amanah disebutkeun teu aya, cing atuh pangnyaurankeun Nawawi. Sugan mangin ningan si Mas keluar. Nawi, Nawi, ulah nama, tinggal diolah sakedeung. Kayak gitu anu ngarona masih ngadaguan. Saur Mama Ajengan Mulia gidi Mang Nawawi kajero nyampeurkeun. Saya bisa nyaon nama? Eta ceuk ibuna Nyimas eueuh cenah di kamar. Kaya kamana ibu suka pan Nyimas teh pada isakeun ge tos kuleum tong di kamar. Mari harita saatosna ngobrol sareng abdi. Tekan tos kami terasa di nabat ke kamar. Tekan tos kami sumping Bu Haji di masjid gitu. Ari si eta mau disebutkeun eueuh atuh ada di kamar nama. Sawas nu lieur ari maneh sia Nawi. Cing kana yang bikin cai teang. So Ibu Haji Romlah reuba. Jadi Mang Nawawi ka tukang. Ari bari mamawa bedog bilagar raket mukakeun pantok kamar mandi lalauna. Tuluy noong sabab sieun Nyimas Malati nya keur dicai. Para mitra kaum dangu, telila berai panto kamar mandi dibuka kabeh. Tapi di kamar mandi ge eueuh sasaha gidi Mang Nawawi kajero deui bebeja kadununganana. Yen Nyimas Malati di kamar mandi ge eueuh. Atuh Ibu Haji Romlah sareng Mama Ajengan Muliana tamih reuwas. Cek pangimut Ibu Haji Romlah palang siang nu disangka kuntilanak kudu ngarona teh. Buan Nyimas Malati ngejak tidinya mas siririk Ibu Haji Romlah kapayun dituturkeun ku Mama Ajengan Mulia jeung ku Mang Nawawi. Ki Kalim bener katingali tadi ku Ki Kalim aya dedegan awewe. Dados Nyimas Haji, aduh,
katingali kumang di seboros istri jalan rambutna dengan rumah panjang pisan tema Mangkali. Abdi katingal Bu Haji laras istri cek Hamid Mairan kana omongan Mangkali. Bukti kitu kumaha Nyi Mas Haji Mangkali menetep rarai Ibu Haji Romlah katingali rada pias. Wah si Nyi Mas kitu sabab ieu kami rek nempo Nyi Mas ke kamarna nyampak eueuh di kamarna. Palang siangnya Nyi Mas ngejatna atuh. Marang teh anggura lumpatan heug sirikeun heula bisinya anak kami. Nya Nyi Mas Malati. Mawi kabujeng ku sieun sareng reuwas we wire ieu Ki Oyo sareng Ki Hamid. Borowok malih ngarumpak mang sagala dugi ka mang ti kusru kana balumbang tema Mangkali. Duh, boleh we Nyi Mas lungsur di bumi Bu Haji tuh. Hari gini mah emang mukakeun panco teh ujug-ujug berai buka. Padahal pada maghrib ku mang dikuncikeun cek Mang Nawawi. Buah laras mamana Nyi Mas teh ngejat sing atuh enggal keperak barudak santri teh sina milarian. Ari bieu Ki Kalim palabah mana ninggal awewe teh saur Ibu Haji Romlah tos geumpeur. Muleur sedampian we nu aya tanggal bunut tema Mangkalim sajelasna. Cing Nawi gareuingkeun begitu barudak di pondok. Ki Kalim wayahna kudu milu mangneangan Nyi Mas sugan can jauh ti tempat tadi saur Mama Ajengan Mulia. Mangga Mama, saya nama Ajang Nawawi bena beuh koh titirkeun di masjid. Ada rakyat-rakyat kalaluar kabeh, geus kaluar minta bantuan areangan. Oh bener kitu Nawi tata beuh kokona bari barudak geuingkeun kabeh sina kalaluar. Saur Mama Ajengan Mulia. Geus kitu mah Mang Nawawi teu leleda gancang indit dibarengan ku Hamid jeung Oyo tinggal di ka masjid. Harita Hamid nakolan kohkol di masjid ditihtirkeun. Ari Mang Nawawi ngageuingkeun santri-santri kalawan teu hararese. Santri aya puluhna. Urang kabeh puluhna urang kabeh ting koreja. Harudang bari nanyakeun Mang Nawawi, atuh pok mung nama Nawawi dijelaskeun yen Nyi Mas Malati eueuh kalawan menta dipang nareangankeun. Teh sakumaha lila rakyat-rakyat unggal imah kalaluar. Teras tinggari digi bari marawa obor sewang-sewangan. Samalah sabagian aya nu marawa pakarang bedog jeung tumak kitu dipaneungeul disangkana mah aya bangsat kepung. Sanggeus daratang ka bumi Mama Ajengan Mulia. Teras disaurkeun ku Mama Ajengan Mulia yen Nyi Mas Malati teu aya di bumi. Kalayan Mama Ajengan munut tulung ka rakyat-rakyat sangkan mangneangankeun Nyi Mas Malati. Da puguh dipewaran ku sesepuh harita keneh para wargi. Rakyat-rakyat di eta tempat aya kana puluhna urang ditambah ku para santri terus arindit ngabring bari mamawa obor. Kitu deui Mang Nawawi ge milu neangan. Ari Ibu Haji Romlah mah harita teu teras we calik meuni ramoh poinaker. Dina bakating ku reuwas sareng hariwang kuno janten putra. Anu nareangan ting alas ruk kanu suni. Unggal balumbang ditarempoan gawir-gawir dituruna. Bari di dalamaran ku obor ting arenyai. Sabagian mapai-mapai solokan, sabagian kukurubutan kana kebon jagung, jeung kana pare nu keur reumeujeuna gede. Cegub-cegub para mitra anjing ti pasir, anu keureting ala harita teh, adi sada, anu keureting ala serak meuni rageg diwuwuh kunu babaung, melewung muraikeun simpena peuting anu keur reumeujeuna jempling. Sora sasatoan kayaning bangkong bancet jeung sajabana, asa beuki rame disarada di unggal tempat nu loba rungkun. Mangkali Mang Nawawi anjing mendirage gitu di pasir. Buah-buah ngagong Nyi Mas Malati sugan cek Hamid curingha. Ayuh nyewe mendirage gitu nya Mangkali sing aduna urang susul sararea ka ditu ka pasir. Cek Mang Nawawi. Batur-batur terus ting alabring nyusud ka tempat. Datangna sora anjing rage. Sabagian para santri jeung rakyat-rakyat katut oyo ting alaprak mapai-mapai wahangan. Beras ka hiji tempat anu geuman. Didinya ayat curugan cai kadenge ngaguru. Cai anu nyurug teh para mitra ngaranna curug. Reg rombongan oyo ngagarimbung sisi wahangan bari ting tarngo kana rungkun anu bari di aloboran. Tapi weleh sakitu diasrah ge ku Nyi Mas Malati teu kapanggih. Pok saurang santri nyarita bari ambakadana ngahega. Alah, kamana atuh Nyi Mas Malati teh nya? Aya kumaha hariwangkeun keur atuh tengah peuting. Keur meujeuna jemplang-jempling make ngadon init-initan mangkani keur kakanungan cek saurang santri siga nu makruh. Batur-batur anu ngadarengieun pada curing hak sama lain salah saurang budak jajaka nanyakeun siga nu ngajengho. Cek sa Nyi Mas Malati keur kakanungan. Ina cek sa cek bibi kuring basa bibi kuring harita diangkil. Ku Bu Haji dititapang rajah ke Nyi Mas Malati.
hari teh kakandungan geus 3 bulan jalan cenah tema saurang santri nu nanyakeun tadi ngahuleng tapi teu kungsi nanyakeun deui sabab Oyo ngajakan ini neangan deui Nyimas Malati. Geus ampir kawanci subuh harita nu kira-kira pukul 2:30 nu nareangan Nyimas Malati saurang ge eueuh nu hasil batan kapanggih mamalah cara peun akhirna bring kabeh baralik deui ka bumina mamaajengan mulyana anu kaleresan harita mamaajengan mulya sareng garwana teu acan karulem malih nuju caralik dina teras direncangan ku 4 urang tatangana datang abrulan utas nareangan teh Ibu Haji Romlah enggal ngadeg lajeng naroskeun ka badegana. Kumaha nawi kapanggih tarosna bari neuteub ka badegana anu kakara unggah kana teras. Mau sih mah ya sada ka mana meni oge teu kapenyak ku Haji lah kanu suni disungsi kada bahawangan di papai disirikna rungkun-rungkun di karorehan ku sadayana diresan dampian ya tanggal bunut di asra kalian pada ngalaworan boleh we teh cabak-cabakna acan ku Haji teh Mang Nawawi bari rada ngahaiga taksiran capeun. Aduh kumaha atunya amanah lamun ceuk Nyimas nepi ka teu datang deui teh saur Ibu Haji Romlah asa beuki ramoh poe. Cing ayeuna mah kieu nawi meakeun ka panasaran ulah kapalangnya amal wayahna ilaing jeung sahabae baraya-barayan wayah di dieu sing ridho dipenta tulung karena Allah na kumaha hayang nyaho pangnempokeun ka kisapnan ieu mah susuganan si Nyimas aya di ditu geus eueuh di kisapnan mah geus baralik deui saur mamaajengan mulya miwarang deui ka ganekna. Insyaallah mah mung ngisi saha ginten-ginten nu ridho ngan mangsun ceuk Mang Nawawi nanya kanu keur ngariung. Kabeneran di antara sakitu puluh urang aya 3 anu sanggupeun marengan. Di antarana Kalim Hamid jeung saurang budak jajaka tatangana Oyo. Geus aya nu sanggupeun marengan mah Mang Nawawi teu mikirkeun kana kacape. Bubuhan badega nu satia kanu jadi dunungan. Harita keneh terus indit bari marawa obor. Sedeng nu sejenna mah pamitan baralika deui sewang-sewangan ka tempatna. Harita mamaajengan mulya sareng garwana namela lebet margi teu kiat ku angin meningah libir. Malum hawa geus nyedek kawanci subuh. Jek mamaajengan mulya sareng garwana caralik di patengahan. Bari manahna ngaraos hariwang kunu janten putra. Inggis teu sumping deui. Deka caturkeun di jalana Mang Nawawi jeung pangiringna nu tiluan. Geus tarepi kanu dituju tayalian ka tempat mangsapnan harita Mang Nawawi pupuntenan bari keketrok kana panto sedeng pangiringna nu tiluan narungguan di buruan. Jang samnyan gero Mang Nawawi sababaraha kali kabeneran harita pamajikan mangsapna nu katelah bimot lilir kadengnya di luar aya nu ngagegero salakina korejat bimot hudang tuluy ngagegeui. Ya abahna cek bimot bari ngagebi-gebig awak salakina. Ya naon atuh mana mangsapnan karacam keureuceum tuluy gigisik lulungu di ditu naon para wargi sadaya. Itu di luar sadan ngagaro abahna. Saha? Ih atuh da teu pati sirik kana sorana mah tah geuning ngagegero deui harita bari kaketrok kana panto. Cek bimot korejat mangsapnan hudang. Bari menerkeun sarung ngaleleke kojengkang kaluar ti kamar sarta ngaluan tulak panto. Ari bimot harita nongho tina lawang kamar bari haharewosan. Nah soheula Pramindra. Bimot hari tengah harewos kade abahna tinggal diheula sing sirik bisi anu teu wawu pokna berai panto dibuka saeutik barang disidik-sidik teu salah ditinggalian si horeng Mang Nawawi jeung baturna tiluan geus sidik kana rupana mah kakara mangsapnan kaluar sarta nanya wah geuning Mang Nawawi aya naon ieu penting-penting ka dieu Mang ceuk mangsapnan semu kaget bari ngareretan kanu tiluan keur tinjaran teng deukeut golodog aduh ambula we nya mangsapnan dah diganggu jeung mangkaning keur ngeunah-ngeunah sare meureunnya dah sawios-wios mangari itu saha di luar ceuk mangsapnan bari neuteub kanu tiluan ditu we di jajangan mama sun sok leuki kalim lah sok arungah heula tong di luar tiris balik ya ceuk Mang Nawawi kalacat nu tiluan arungah tuluy dariuk dina babalean teu lila bimot nerojol bari mawa lampu tempel meunang ngagedean
keninjang nawi meni asal ada pas teuing puting-puting ka dieu. Cek Bimot kageteun bari ngaitkeun lampu tempel. Panglewas-lewas lah. Alah jama Bimot nyata kieu sodeng ka jurungan ku mama sun. Kajurungan ku mama ajengan. Tanya Bimot bari neuteu. Sing nyaeta sun mama ajengan di pesantren. Hari kitu aya naon kitu mang? Mang Sapnan nanya bari ngareretan ka saurang budak jajaka. Nu gawe nararat reret bae ka tengah imah. Ugusnya Mang dia perlu nama bisa narik nanya ke dia Nyimas. Cuman aya ka dieu lamun aya di dieu syukur ke Mang mah. Teu hari wang teuing. Nah, jaga sebel tara ka dieu Nyimas mari kitu ka mana tuh? Cek Mang Sapnan ngarasa kaget. Ya itu ini tema juga teh teuing ka mana mah. Kanyawan sote bieu we parang Mang Lili raya nu ting ceroboh. Bari ting berdak di luar. Barang di teang ku Mang jeung pamajengan nyampak teh ieu Mang Kalim. Jeung baturna tiluan keur ngararona sih. Cenah mah di balabah tampian aya tangkal bunut. Mang Jawe bebuk na ngariring kiwi ngan teu sidi kana rupana. Geus kitu Ibu Haji neang Nyimas Malati ka kamarna nyampak teh geus eueuh di kamar. Dituruy pada nareangan ku tetangga nu ka ditu ka dieu. Jadi itu jeung barudak santri ongko. Oleh haban dasar aku ge usaraya teu kapanggih. Malah mangge kagada jual pisan tas milu neangan ieu teh. Taksiran mah jangan dengar rasa penasaran yang ditadi teang ka dieu susukan aya kitu. Jadi gini ruweuhnya. Aya mah moal nyebutkeun eueuh aduh Mang da kuring lain bolon atuh. Nyan geus heubeul tara ka dieu budak teh. Sing teu percaya mah pek teangan di dieu jadi salagana ge imah sagede pelok. Cek Mang Sapnan ngajelaskeun. Beuh. Ka mana tuh ngerolosna cenah lah. Hari ieu jang Sarji aya. Cek Mang Nawawi nanyakeun Sarji. Lumadak jang Sarji ge ti magrib eueuh. Disangka mah moal tuluy ngenong teh sabab ini teh teu mawa sarung-sarung acan. Nageun ka mana sih? Ai nyaritana mah rek kaki mana cenah rek muguhkeun ngagaru. Kumaha kamari ieu ti madan di ngagaru. Eta kunaon Nyimas Malati make eueuh di imah sagala mah? Aduh biasa we teh mangi persoalan jeung salakina. Nya kitu sifat rumah tangga mah sok aya we paketrikna. Mangkani salakina keur eueuh ieu teh. Cenah mah eta boga pigaweun di babaturanana kitu. Ayo atuh kita moal lila lah. Bisi mamareub-areubun ongko sakali deui hamunten we ka ieu ka Mang Sapnan jeung ka Bimot. Sabab kaganggu ku kuring. Cek Mang Nawawi pamitan rek bali. Ah, teu nanaon Mang sabalikna nu aya di dieu kudu dihampura meuni teu cai-cai acanya. Keun bae lah dari nyemah ieu lah. Eta mah kitu atuh Mang Sapnan lah. Lamun isuka bejana Nyimas kapanggih bisa pentakerna alahna we. Lamun isuka aya bejana mah pangbejaankeun ka ditu ka Mang. Bahong ke lamun eueuh bantu bang maluruhkeun kitu we ka ieu Bimotnya. Sugan aya wewengan atau gambaran. Sing caritakeun di we tu ka jeung Sarji di mana atuh manggiraratan gancang bejaan ka pesantren kitu. Insyaallah Mang tang tu kuring ge milu maluruh. Temal Mang Sapnan. Jut Mang Nawawi jeung baturna tarurun kalawan teu leleda. Gancang baralik deui ka pesantren. Sadatang ka imah pok Mang Nawawi cacarita ngabejakeun perkara Nyimas Malati. Di Mang Sapnan ge eueuh cenah parawargi. Ari Mang Kalim jeung Hamid katut saurang budak jajaka teu kungsi unggah heula terus baralik ka imahna sewang-sewang. Atuh geus kitu mah Ibu Haji Romlah sareng Mama Ajengan Mulia beuki ngangruk bae. Nyimutan janten putra ngorolos teu puguh-puguh. Hamelang jeung kahariwang diwuwuh ku timuru rupa-rupa ngagulung salebeting manah. Ibu Haji Romlah malah harita nganggo turun citangi sagala inggis nu janten putra teu kapendak deui. Teu kungsi setengah jam ti sadatang Mang Nawawi ka imah. Dur bedug subuh disusul kuno azan di masjid. Meret tanda geus waktuna pikeun ngalaksanakeun ibadah salat subuh. Atuh Mama Ajengan Mulia sok sanaos manah nuju baluang oge. Ku ngadangu nu azan mah teu kahalangan ku ngangluh teras angkat ka masjid. Kitu da Ibu Haji Romlah teras ka jaman, ari Mang Nawawi harita teh terus mirun seuneu di dapur. Kulantaran kanyaah jeung kahariwang nu teu bisa dipicieun, sok komo ieu kasebut indung bapa ka anak, sateunyahna ge ka anak. Isukna sabada para santri tas ngaraji terus arinit sewang-sewangan. Dipiwarang ku Mama Ajengan Mulia pikeun maluruh Nyimas Malati. Malih Mama Ajengan Mulia sareng badegana. Dinten harita ngiring milarian sakur anu kenaleun mah ka Nyimas Malati didatangan. Tapi boleh saurang ge cenah anu manggih laratanana di mana Nyimas Malati aya. Rupa-rupa sangkaan jelema cek sawareh Nyimas Malati kabur lumeh dituduh mangir recakeun ka salaki.
cek sawareh aing mawaku korod atawa ku jurin jarian malah aya ge sangkaan jelema anu matak teu ngeunah matak nimulkeun pinapsueun ajarkeun Nyimas Malati ngejat ka kota jadi awewe bangor tapi aya oge anu nyangka Nyimas Malati disumputkeun ku Sarji dumeh peutingna waktu Mang Nawawi jeung Mang Kalim katut hamil jeung saurang budak jajakan yang kamangsapnan Sarji ge tibada magrib teu balik-balik samalah nepi ka isukna Sarji can balik keneh dadaku namah mangsapnan rek mangbubuhkeun perkara ngagaru atuh sabagian loba jalma-jalma gede kapercayaan yen Nyimas Malati dibawa ngejat atawa disumputkeun ku Sarji. Akhirna Sarji nu can pugu nya henteu boga dosa geus pada ngincer babakuna mah ku barudak jajaka. Samalah aya saurang santri harita teh para mitra sadaya ngageremet pisan ka Sarji. Sabab di henteu-henteu ge eta saurang santri teh neuneun harepan ka Nyimas Malati. Waktu geus nyedek kabeurang mamaajengan mulia sareng badegana can marulih keneh. Itu denu sejena can mere beja pisan na kapanggih atawa henteu temahna Ibu Haji Romlah beuki nganglu waktos Ibu Haji Romlah nuju calik di payun guru takcep beni salaki Nyimas Malati datang samalah dibarengan kedua urang budak jajaka jeung keur meujeuhna balak kesenteng komo nu saurang matak pikasieun awak bedegel ngareusi leungeun gede meuni babalingbingan pasemon merengut semu hasil dina pigulang leungeun beulah katuh dibengker ku kulit maung pigulang leungeun kenca make gulang bahar senga jeding segede indung leungeun sajabati kitu make kacamata hideung pendek nama serem para mitra saha atuh eta jajaka teh si horeng si mana horeng jajaka nu bedegel awakna teh sobat cep beni nu katelah ranyarana Rijal cenah tukang teungeul bayaran sedeng nu saurang deui katelahna Jahid jago silat harita Ibu Haji Romlah nuju calik meuni curing hak ningali nu janten mantu sumping. Assalamualaikum cek cep beni uluk salam bari ngosod-ngosodkeun sapatu kana kekesen. Waalaikumsalam teu ngadamel cep walar Ibu Haji Romlah bari ngalirik ka baturna cep beni nu duaan deui ngantos kedapi dupi amang ka mana mah umawi amanah teh nuju eta eulah menyel kieu ibu teh nuju aya ka peryogian heula ka Serang atuh lalinggi cep walar Ibu Haji Romlah ngabohong teu kersa ngajelaskeun nuju maluruh Nyimas Malati bade lami rupina Bu cek cep beni bari gek diuk kitu deui Rijal jeung Jahid dari buka tun cep keling-eling heula atuh sakedap Ibu Haji Romlah ngoloyong kalebet teras kaluar deui jalan ngoreleng ka pengker maksada bade ngawartosan ka saurang santri nu aya di pondok supados mang nyusulankeun mamajengan mulia anu nuju ngiring maluruh Nyimas Malati. Eta mitoha ben cek Rija bari masrodkeun belang bahar nya eta mitoha dewek mitoha lalaki mah kreuweut cenah. Oh jadi maksud beni teh kumaha ieu teh baturna nu saurang deui katelah Jahid nanya bari ngetruk-ngetrukeun tungtung rokok kana meja marmer cekes ngahurungkeun kayu api tuluy ngelepus udun nyata ya maksud saya mah kitu rek nyarenkeun jadi pamajikan sabar diteruskeun mah aya bagian ari awe kitu mah pokona mah teu resep lah cek cep beni nu maksud keukeuh rek nyarenkeun Nyimas Malati adik neangan ngaran si Sarji rek kumaha teh jadi boal teh Rijal ngareret satadina mah heueuh nu matak saya ngajakan maneh teh euy jeung Jahid nya eta kitu hayang tepung heula jeung si Sarji ngan dipikir deui ku saya yeuh hartina newak si Sarji sabab can yakin 100% pamajikan saya digadabah leuwih ti heula ku si Sarji lamun fakta teh mah can aya fakta nu positif ongkohan nurutkeun cek beja mah nu hayangeun ka pamajikan saya teh aya kana 45 jelmana nya nuduh kasih dadap kasih waru lah moal sok sieun salah nuduh kasih asok sieun si bek kitu jadi pokokna mah pusing keur dewek jadi cacanna kapastian kitu cek cep beni nu tadina geus giling hayang ngawarah Sarji jadi murengkeun kitu soteh lain sieun atawa teu wani sakta Sarji ngan manehna sieun cilaka ku pamola sorangan dianggap mitnah jelema nu can tangtu kasalahanana. Jadi moal nya newak si Sarji teh cek Rija nanya deui siga nu haneueul sabab cep beni geus janji lamun Sarji beunang kalawan dipangmarahkeun ku manehanana ku Rija janjina cep beni mere kainget ka manehna. Geus we lah teu kudu neneangan deui si Sarji lah pokona mah saya mah nyerenkeun anu jadi pamajikan ka indung bapana. Ari pamajikan maneh teh di mana cicingna cek Jahid maksudna mananya ke Nyimas Malati. Jadi dieu ngahiji jeung kolotna. Geuning juga tingali-tingali. Teuing ka mana dari tengah ieu mah di teu nyaho lamun keur di kamar mah atawa keur di tukang.
Tema Cep Beni jep tiluan jarempe. Cep Beni melenguk semu bingung jahid tonggoy ngalepus udun. Hasupna diserbung-serbungkeun kaluhur ngaguli mengbuleun. Ari Rijal mah harita ngorejat nang tungtuluy lajag lejeg dina teras. Bari panon ngareretan ka tengah imah. Sedang Ibu Haji can mulih deui. Duka nyingkurkeun anjeun di masjid ngaraos sariwang ku Cep Beni. Duka upami nuju milarian carogena. Waktu Cep Beni jeung baturna keur tinjarentu di teras torojol aya saurang awewe tengah tubuh. Tayalian Bimot pamajikan mangsapnan anu maksudna hayang rek ngahajar rek nglolongo ka Nyi Mas Malati nu geus balik acana. Abari rek nanyakeun Sarji sabab ti poe kamari teu balik-balik. Pangapunten kulan, cek Bimot gilak Cep Beni jeung baturna meni curing hak ngalieu. Mangga bade ka sabu? Tema Cep Beni. bade ka dieu ka Nyi Mas Haji Aden aya linggih kitu, cek Bimot. Ayana memang kalau betul Bu, mangga atuh talik. Punten atuh Aden kaganggu ku ibu, cek Bimot bari gek diu. Mangga Bu, atuh sakedapnya bili Ibu Haji nuju ka jaman heula. Di mana ibu teh? Cek Cep Beni talete sabab can kenal ka Bimot. Kitu deh Bimot can apaleun yen ka Cep Beni samarukna lain salakina Nyi Mas Malati. Tidinya ibu mah tigirang Aden dupi Aden anu ti mana? Bimot malik tumanya bari neuteub kana beungeut Cep Beni. Adio di Bandung Bu, tema Cep Beni teu ngakukeun salakina Nyi Mas Malati. Geuning meuni tapi Cep ti Bandung haja bae amangan ka dieu Aden. Nah, jabu maksudna mah sejajarah ka mama, tema Cep Beni ngabohong. Atuh Bimot percaya bae ka semah rek jarah ka mama ajengan mulia. Dupi ibu aya kaperyogian naon teh? Cep Beni nanya deui. Ibu mah aya taroskeun we ka Ibu Haji wireh wengi tadi ibu kasumpingan ku julungan mama ajengan ku umuhun ku Mang Nawawi. Sumpingna karorompok teh dipiwarang naroskeun putrana muhun Nyi Mas Malati, saurnya teh Nyi Mas Malati teu aya. Malih songi tadi pada milarian ka mana-mana. Nu mawi ayeuna ibu ka dieu teh maksad mah bade naroskeun naha tos kapendak atan nepi teu acan. Bari sakantenan ibu ge bade naroskeun Jang Sarji manawi aya di dieu wireh ti kamari ti bada magrib teu aya muli-muli. Cek Bimot ngajelaskeun perkara Nyi Mas Malati. Duka teu sadar nyarita kitu teh duka memang teu curiga ka Cep Beni. Atuh Cep Beni ngajenghok samalah ngareret ka Rijal jeung ka Jahid. Oh, danten Bu Haji sareng mama teh ka icalan putrana? Cep Beni nanya bari neuteub kana beungeut Bimot. Leres Aden. Tiraha teu ayana Bu? Cep Beni talete. Mabitan teu ayana mah wengi tadi we mung duka wayah kumaha mah. Ibu mah naon teh hartosna mah ngiring mang hariwangkeun we ku eta Nyi Mas Malati nuju ka kandungan mangkaning tos jeung 3 sasi saurna teh. Moal sareng putra ibu mah? Cek Cep Beni siga nu nyelok. Sampun anak kumaha Aden da ibu mah berkah teu gaduh anak pisan. Rupina me saur ibu naroskeun sadeui. Ko eta naroskeun Jang Sarji eta mah sanes pun anak Aden. Mung tilas tatangi kaleresan ayeuna ngiring di ibu. Ari kamari ieu mah di dieu ngadon masantren di mama ayeuna mah tos teu masantren lajeng ngiring di ibu. Oh, mun buah sareng ajeuna Bu sareng jenengan Sarji. Ari Sarji teh teu aya kitu. Cep Beni curiga ka Sarji. Bari ngareret deui ka Rijal jeung Jahid anu keur melencerong beungeut Bimot. Duka atuh Aden nanging asa piraku Jang Sarji kumawantun sasarengan sareng Nyi Mas Malati mah. Jalaran Nyi Mas Malati tos kagungan caroge. Sajabi ti kitu Nyi Mas Malati ge moal tersaeun mangkaning wartos ti Mang Nawawi ge. Carogena kaleresan nuju teu aya surna teh. Sareng deui Jang Sarji teh angkat ti rorompok bas wonten keneh pada magrib sareng nyalira deui. Watos janji sareng Malati, cek Rijal manehna boga curiga ka Sarji. Lah asa piraku Aden sareng deui Jang Sarji mah. Sasauran ka ibu sareng ka mangna ge ngalereskeun padamelan. Mung ka bieu tacan mulih deui. Laras rupina mah sareng Sarji Bu. Ari Sarji teh tacan mulih mah. Nyareskeun bade muguhkeun padamelan teh alasan supados kapiandel ku ibu. Jahid mairan. Lamun kitu teh mah para mitra nguatkeun kacurigaan Rijal. Jep geus dikitukeun mah Jahid Bimot teu ngomong deui. Nu akhirna Cep Beni jeung Rijal silih reret. Tapi teu sakumaha lila Bimot nyarita deui. Nah menilami Ibu Haji teh Aden teras ka mana atunya? Duka atuh dan memang kalebet Bu malih mah abdi ge ngantos-ngantos ieu teh. Mung duka upami nuju ngabujeng mama mah ajengan kamu mah ajengan ka Serang. Pergi sore Ibu Haji mah mama teh nuju angkat ka Serang teh. Laras supina nuju ka Serang Aden punten atuh dikantun ku ibu sabios engke ibu mah ka dieu deui. Jalanan di rorompok teu aya sasaha itu teh. Mangga atuh Aden dikantun linggih.
Cek Bimot kah pepamitan rek balik bari ngorejat nangtung. Mangga bu mangga tema Cep Beni. Jut Bimot turun tuluy ngalewas rek balik deui ka imahna. Sanggeus Bimot eueuh pok Rijal nyarita. Cing saya rek nanyakeun ka maneh Ben, kumaha pikiran maneh euy? Perkara Malati Jaya Timuru dibawa ngejat ku ngaran si Sarji. Saojek si ibu nyaritakeun si Sarji geus eueuh ti ibadah magrib cenah. Cek Rijal ngajojoan kana si hate Cep Ben. Memang saya boga rasa Timuru kan nya mah. Wuri-wuri pamajikan saya eueuh si Sarji eueuh. Wan yang anjuring teu kadeula atuh pur kuntul kali tunggular gagah karitunga. Bener lain aboy paling seru ka kitu mah geus yakin maneh boga lampah goreng nepi ka keureuneun geus 3 bulan. Ayeuna hayong ngejati imah. Lamun sarupa kitu mah lain antepeun kapaksa urang jadikeun ngawara si Sarji Tumanda si bobolak eta teh. Pati-pati dewek nyerenkeun jadi pamajikan ge lah ka indung bapana. Moal genah panasaran sakalian ngawara si bobolak mah. Cek Cep Beni akhirna rek ngalaksanakeun sakumaha itikad tadi sabab geus gede kayakinan Nyimas Malati dibawa kabur ku Sarji. Samalah Nyimas Malati keur kakandungan ge nyangka nama ku Sarji. Nameng lah di mana saya geus nyerenkeun si Imas ka indung bapana urang turun ngagusur bobolak si Sarji tuman. Cek Cep Beni nafsu rei beungeutna beureum semukeun kawas beusi atah beuleum. Para mitra sadaya ngaso heula ya. Ngaso heula para mitra sadaya ngaso. Mitra anu mulia, kumaha atuh Jahid sabada harita teh Beni nyarita kitu. Ari cek saya mah euy lamun rek ngagusur si Sarji ayeuna salah Ben. Kahiji manehna keur eueuh di panganjerkanana euy. Kaduana dina parang aya ge kaciri teuing atuh. Ayeuna mah sabab buri-buri awewe nu bieu datang nyarita, terus ayeuna ku sarerea didatangan si Sarji ka imahna. Gadeng kewe ti peuting tawai isuk deui euy keurine. Cek Jahid mere pamanangan ka Cep Beni. Eta kumaha maneh Jal? Beni nanyakeun heula ka Rijal. Ai keur saya mah sadia wae rek ayeuna hayu rek geuting hayu. Ngartina keur saya mah kumaha marentah we tong boroning di titah newak jelema sanajan di titah newak mah geus moal buru dilaksanakeun. Komo ieu newak jelema moal rek miri sanajan si Sarji tangtungan jangkung gede. Luhur jangkung gede moal ditarajan ku dewek. Sabab darohna ge jelema ukuran saukur dua rupa, pae jeung hirup. Tapi ai si Rijal kudu pae ku jelema mah keulana da weuti dituna atuh. Awa turunan euy ngan teuing lamun si Rijal maehan batur. Samalah ti mangkukna ge euy urang mah geus janji ka maneh. Lamun urang nepi ka bisa paeh ku batur sameme di pula sarete karihan heula tah bugang aing rumarane. Cek si Rijal sombong rasa maneh cenah aing tukangna kana nyilakakeun diri batur. Keur ngobrol kitu torojol Ibu Haji Romlah norojol bari mairan cai teh 3 gelas. Ibu mulah di mana tuh disangki ku abdi mah ngahaja we nebihan abdi. Cep Beni boga timuru goreng. Sanes ibu ngahaja bade nebihan Cep mung deme teh ti pasantren. Bade ngahiras ka murang kali santri sina ngabujengan ama. Naing kaleresan nuju teu aya saurang-urang acan di pondokna oge. Nya deme teh miwarang itu murang kali ti paliwetan. Baler Ibu Haji Romlah bari nyimpen cai dina meja. Aden mah atuh nyangakeun sareng naon atuh nya minta aya pisan lalawuhna. Ibu Haji Romlah miwarang ngaleueut. Mangga tema Rijal meuni tegeg jeung Kuraweun Haseum eueuh pikarasepeun. Manawi kieu bolah. Abdi teh bade ka dieu teh tadi anjing keneh mung emut ka napi damelan di kantor, nya nambe ka kantor seulas kedap lajeng ka dieu. Nu maksad aya sanes aya pisang ngebeung ka ibu kali ka ama. Mung kaleresan ama nuju teh aya ari bade diantosan ku abdi bilih alami katamih deui abdina bade aya kaperyogian di kanu sanesna ieu teh. Cek Beni mung ngaran Cumarita bari ngangsorotkeun kursi ka hareup. Perkawis naon teh atuh Cep? Ibu Haji Romlah sasauran leuleuy. Mun perkawis Nyimas kieu bolah langkung dipayun abdina da dihapunten we ku ibu. Oh bilih abdi salami di dieu aya kalepatan lahir tumbakaning batin nu karaos sareng nu teu karaos ku abdi. Da nya kitu mung guhing kasebat jalmi sok aya we kalepatanana. Boh kalepatan nu langsung dihaja atawa nepi kalepatan nu teu kahaja. Samangsuna ibu ge kedah dihapunten ku Cep Beni salajengna kumaha Cep? Mun kieu we bolah numutkeun cita-cita sareng kahoyong mah kanggo abdi dina ngawangun rumah tangga sareng tuang putra teh hoyong manjang hoyong lambat lambut. Kalayan teu aya gangguan itu sareng ieu
Nanginya kitu kasebat jalmi mah boh istri boh pameget mung saukur naon teh gaduh kahoyong sareng cita-cita sedang anu nangtoskeun mah angin Allah nu maha kawasa tangtos ibu ge lagu ngartos lah tibatan abdi nya kitu kanggo abdi ge rupina parantos ditakdirkeun ku Allah teu tiasa dikabul teu tiasa terkabul hoyong ngawang rumah tangga saterasna oge katangtosan rumah tangga abdi sareng imas mung duwi ka dieu tumalik kitu tidak nget ieu abdi bade nyangakeun getihna satetes rambutna salamar ambekanana sadami ti hulu-hulu sausa pramut ti handap saiwas dampal abdi nyangakeun abdi tos teu ngagaduh-gaduh atuh salajengna bobot sapanon carang sapakan tina sagarupi kakiranganana abdi mihukum tuang putra kedah dimaklum ku ibu dan abdi mah da kasebat jalmi kirang pangartos saja bina kirang kagaduh teh nutos teu di tiasa nyugemakeun ka tuang putra margi tiasana rumah tangga aya dina kasinugrahaan teh atanapi aya dina kabagjaan ku ena sagala cekap tiasa nyugemakeun kanu janten istri sawangsuna upami abdi maksakeun rumah tangga sareng imas bari teu kasabuk subadanan dina sagarupina tangtos kanggo abdi janten dosa sami sareng abdi ngakaya ka putra ibu rupina sakitu we kaperyogian abdi dongkap deus ka ibu teh sakali deui bade nyangakeun tuang putra kalayan ulah kirang-kirang ngahapunten oge mugi unyukeun ku ibu ku ka ama kumaha pisang abdi neme atuh perkawi syarat-syaratna kanggo cepengeun imas insyaallah antawis kaping 5 luhurna kaping 7 ku abdi dikintunkeun ka dieu cek Beni ngadak-ngadak nyarita tatag jeung mernah siga nu geus boga pangalaman tina nyerenkeun jadi pamajikan atuh sakedapan mah Ibu Haji Romlah ngalenyap ngadangu cariosan kitu di cek Beni janten maksad cek teh bade nyerenkeun nyimas saur Ibu Haji Romlah sapertos dudacan ka hartos laras kitu pisan maksala digebu tema cek Beni bari beungeut rada beureum sabab panasna hate ku sarji hese disingkirkeunana ai perkawis eta mah encep nuhun bae nu disebatkeun jodoh muhun disebatkeun jodoh entong-entong bujeng encep sanaos pun anak kasebat anom keneh ge bari mungaran nembe ngawangun rumah tangga sanaos ibu sareng amanah ge kasebut parantos caretuk kuis teu tiasa nangtoskeun antawis panjang sareng pondokna jodoh jalan anu maha uninga sareng anu maha kawasa manging Allah mung sanaos bari kitu ari kahoyong mah ibu teh ulah gerodos gedebug sok komo di sarengan ku hawa nafsu ulah getas harupateun anu hartosna mah kedah dibeuweung diutahkeun diemutan dipikir dibulak-balik atanapi sanggem basa sadi dinten teh mah kedah dipertimbangkeun heula geuning para sepuh sok nyebatkeun cenah kudu asak-asaknya ngejo bisi tutung tamagana upami ku urang mah disaliksik eusi-eusina teu aya sanes kedah asak-asaknya nempo bisi kaduhung akhirna tak kitu encep janten hartosna malah bilih jalan kieu teh gogoda kanggo encep sareng kasepuhun anak da nya kitu sadayana jalmi sok aya bae gogodana bari sumpingna gogoda teh henteu pilih bulu henteu manang kelas entong bujeng kasipat jalmi anu tahapan alit sok sanos ka jalmi tahapan ageung oge gogoda mah sok aya bae encep kayu ge kamusibatan tumiba kapun anak moal tebih ti kitu mun disebatkeun gogoda teh mung sumpingna gogoda teh nah baris kumaha di dieu kangge ibu teu tiasa nangtoskeun tumali kitu nah teu aya lepatna upami sateu acan encep sanggem pari paos namah nektek bari anggeus diemut heula anu langkung paos saur Ibu Haji Romlah sakedik ageungna masihan pituah ka cek Beni anu salebeting nuju ngadangukeun pisaureun ti Ibu Haji Romlah pikeun cek Beni gawena melenguk siga nu ngargepkeun kumawi abdi enga dongkap ka dieu kalayan maksad abdi teh kitu parantos kenging pertimbangan Bu kenging mempertimbangkeun abdi teh Bu margi ka janten anu tumiba ka salira putra ibu sanes gogoda nanging hiji kanyataan nu teu tiasa ditolak deui mana kitu ge kanggo putra ibu ngaraos teu aya kabagjaan ti diri abdi rupami anjeunna ngaraos bagja mah gaduh salaki ka abdi sapira ku anjeunna tega midamel kitu nu kirang sae atuh ku abdi disanggemkeun deui margi ku ibu ge parantos kauninga panginten teh mah cep Beni geus teu bisa dionget-onget deui sacangreg pageuh sagolek pangkek gurat batu teu bisa dileuleyan tetep nu jadi pamajikan dituduh mang nircakeun janten maksa cep Beni teh tetep pada nyaringkeun pun anak Ibu Haji Romlah tumaros deui rupina pamadegan abdi teu tiasa dirobe deui Bu tetep maksa abdi kitu teu aya sanes anu sakumaha disanggemkeun eme tema cep Beni geus teu bisa dipersabenan deui nya ari cep Beni tos kagungan pamadegan kitu mah bari tos kagalih mah teu aya pamanganana baeu teh teuing ku ibu ge moal burung dirawu di pangku jaran hade goreng ge anak ibu mung eta irahan cek bade ka dieu deui kanggo mangarereskeun mun mangarereskeun ka kana sareng lebe
upami tiasa maenga-enga supados kancep na jongjon atuh ka anak ibu na regreg. Saur Ibu Haji Romlah kapaksa ditampi. Sakumaha panyerenan Cep Beni bari nu janten putra nuju teu aya oge. Insyaallah Bu antawis beh dieuna kaping 5, beh dituna kaping 7. Tangtos abdi ka dieu deui. Mun eta mah kitu we sakali deui Bu abdi rada dihapunten. Lahir tumakaning batin kalayan nyangakeun tuang putra. Kalina teh eta salam baktos ka ama. Cek Cep Beni bari ngorejat nangtung solongkrong sasalaman. Samangsunan Cep ari kumaha sun anggoan Cep Beni bade dicanakan ayeuna wae kitu. Rupina bade dibantuin sakantenan we Bu jalanan mung saura potong. Mangga tuh bade dicanak ayeuna mah. Saur Ibu Haji Romlah bari kalebet dituturkeun ku Cep Beni. Us ka kamar kalawan harita kene pakaian Cep Beni dikaluarkeun tina lomari sarta dientepkeun kana koper kulit. Sedang Ibu Haji Romlah salebeting nyaksian Cep Beni keur ngentepan pakaian kana koper teh. Maneh namah ngaraos teu raos ku tindakan Cep Beni, eueuh pisan tinimanganana. Teh kungsi 10 menit rengseng ngentepkeun pakaian kana koper terus kaluar ti kamar. Nepi ka initna dituturkeun ku Rijal jeung Jahid. Nu teu minum-minum acan sakitu ku Ibu Haji Romlah disuguhan cai oge. Nyaan si Beni meni eueuh tinimangan pisan bari keukeuh boga sangkaan nyimas boga lampah goreng. Padahal aing kasebut indungna can bisa ngangtukeun nya henteuna nu jadi anak boga kalakuan nu ngalangar hukum. Sabab ti leutik nepi ka ayeuna ge geus rumah tangga jeung manehna acan pernah nyieun kalakuan nu matak ngadorakakeun. Geus puguh ti peuting ti beurang iraha teuing sok daek init-initan sorangan atawa cacampuran jeung batur. Tapina ari salakina meni eueuh pisan tinimanganana. Eueuh pisan hampurana bari teu ditaliti heula. Nu jadi anu leuwih asa. Nah tuh Imas memilikan teh kieu-kieu teuing keur mah kakara boga salaki. Teu kabeneran ngaron boga jodoh ka jelema nu eueuh prip ka manusaan. Jeung kunaon atuh make ngejat sagala akhirna jadi kolot namahan pajuwat pikiran. Gusti pamugi sim abdi nyuhunkeun dipasihan katabahan. Kalayan mugi-mugi pun anak nyuhunkeun perlindungan ti Gusti. Jalan Gusti Maha Kawasa, Maha Rohman tur Maha Rohim. Tah sajabi ti kitu Gusti masihan pituduh ka sim abdi. Tina perkawis kamusibatan pun ana naleres anjeunna teh nuju ka kandungan parantos 3 sasi. Pamileres teh mah pun anak nuju ka kandungan parantos 3 sasi mugi tiasa dipanggutroskeun. Saha jalmina nu kagungan lampahnya cadan diri pun anak teh Gusti. Saur Ibu Haji Romlah dina lembet manahna disarengan ku si Cosa nyalangku. Tos kitu kebrug nutupkeun panto payun teras ngoloyong maksana bade kapawon. Nemege 2-3 lengkah regliren teras malik margi panto ngagebrai muka. Ana bre horeng mamajengan mulia sareng badegana neme muli. Katinggalna teh meuni bangun anu ngangluh naker. Kumaha amanah aya raratan si Nyimas teh? Ibu Haji Romlah teh sabar renga naroskeun putrana. Mamajengan mulia ngareng hapanjang. Gek calik bangun anu ramoh poe. Kalah karipuh we ibuna. Muka karate amanin cakawengkon Cibedung ku ayeuna mah kasorang mamajengan mulia para mitra neme sasauran. Ka mana atuh Nyimas teh nya ngado nyiksa kanu jadi kolot nyiksa kana diri sorangan. Na matak naon atuh lamun seung cicing di imah da kolot dia moal ngahukum nya moal ngahukum asli mah. Sabab can yakin salah henteuna na mete aya si Beni ka dieu jeung babaturanna duaan. Saur Ibu Haji Romlah bari gek cali. Para mitra anu mulia nu sami-sami ngadangukeun gidonge. Barang ngadenge para mitra aya Beni datang teh Mama Haji Mulia tuluy nyarita deui. Bang denge teh aya si Beni, Mama ajengan mulia ngaliri. Ka mana ayeuna? Terus muli deui na mete bari sakantenan nyanakan panggianana. Geuning. Make ngaku ketan pakaian sagala. Namo ada ka dieu deui kitu. Saur Mama ajengan mulia sapertos nu ngajengho. Upina mah moal jalaran ka dieu ge seja nyerengkeun Nyimas. Nyerengkeun kumaha nyerengkeun teh? Rek tuluy meresan. Mun maksudna mah kitu na ku abdi dicaritakeun heula ge nu maksudna mah supados anjeunna ulah kajurungku nafsu. Nya hartosna kedah diamut heula nanging terus kitu kapalaina nya ku abdi teh ditampi we jalan hade goreng anak sorangan. Dan nyeri hate deui we kitu amanah abdi ge kanu jadi anak dikitu-kitu teuing mah ku batur. Kalau Ibu Haji Romlah bari cisocana ngalemere. Beuh. Dampola na eta si Beni meuni eueuh tinimangan pisan. Tapi sakituna deuykeun bae ibuna ulah dipake leutik hate.
udah dipakai pikiran deui urang serenkeun we ka Allah bari mudah-mudahan anak urang sing bisa kapangi deui kalawan aya dina kasalametan keuna mage can ngarasa pono karepan masih kene kuat neangan anu jadi anak mata ka ilaing Nawawi ama minta bantuan ku munajat euy sangga nyimas aya laratanana saur Mama Ajengan mulia satengah mupahan salira ku anjeun bari ngalirik ka badegana anu keur ngahureng hidang geus we atuh Mama bikin ngiring munajat ngiring ngadua mungkin nyimas tiasa diungung-ung deui sang memberi baosna tong bujung dipunut bantuan sing mengaduakeun sanaos badi di naon teh pariugikeun sareng nyawana ge lillahi taala sun itu diperipati poncolot geuti cek bari baosna abdi mah seja siapa gitu teh Mang Nawawi nemongkeun kasatiaan kan jadi dunungan tos kitu mah Mama Ajengan mulia teu seueur anu diemutan deui lajeng angkat ka masjid badan tepan lohor atuh Ibu Haji Romlah lajeng nganyayemikeun heula tuang margin janten caroge ti enjing-enjing acan tuang pisan ari Mang Nawawi harita cucu-cucu disali di kamarna ku pakaian nu biasa para di barang gawe ngagayuh kawanci asar harita sanajan kasebut beurang keneh oge cahaya batara surya teu kawasa sari cekas bengras tapi ku ayeuna mah meuni alun arem semu alun para mitra sadaya haring semu-semu nurek hujan lamun di jalma mah siga nu keur alun runtik galih mungun kalebu manah dirobeda ku kahariwang sareng kamalang sedih tingkin tunggaran nandang berangtak sapertos hiji istri entaya lian Ibu Haji Romlah di beberah oge teu daek teu tiasa ka beberah manah teu boleh manteng emut bae kanu janten putra Nyimas Malaki beuki lila batara surya beuki maju ka tebeh kulon cahayana asa beuki sumerep surem surup sumalinung dina sela-sela gunung akhirna waktu nganci kawanci maghrib nepi kareupna sabudeureun madhab ngabelebeng kateureuy ku mangsana peuting nu kawenangan Gusti Allah beurang kasilih ku mangsa peuting waktu jalma-jalma pada reureuh pada narumpi sewang-sewangan di imahna masing-masing mangsa anu ngaliarkeun rupa-rupa marga satwa anu biasa liar ti peuting siang-siang di sarada pate malanjing baturna jangkrik balegera dina kebon jeung dina rungkun bancet jeung bangkong geus mimiti di sarada tumatak aneh lamun sabudurna madhab samendem poek mongkleng dutarata teh sabab geus kangalilikuran rajeun bijil bulan geus nyedek ka tengah peuting sok sanajan harita kasebut malam minggu oge hari lemuran sakitu gedena dibubuh pendudukna loba tapi anasi masa simpe pisan siga lembur wargaan dina kayan sakitu jempling teh bari kusangkaan magi sarare tapi di antarana aya saurang sora lalaki nu rada kolot anu ti umurna kurang leuwih 65 taun keur tinggereneng ngobrol di jero imah si horeng eta lalaki nu keur ngobrol teh para mitra saurang jalma anu beunghar lega pakaiana demi katelahna juragan marga hiji lalaki duda sok sanajan juragan marga kasebut geus kolot gebuk namah geus caramang paselang jeung ih ari ka awewe nama teu kahalangan ku kolot para mitra teu kahalangan sirah pinuh ku cetukui masih keneh we aya hawa-hawa ka awewe sakitu geus boga pamajikan aya kana 5 kalina teh lamun dina dahareun teh mah siga anu can mangis kitu duka kasurung ku hawa dunya duka kitu perwatakna juragan marga tukang ngaraksu ka awewe cik ranjang teh mah katelah bitin majarkeun teh aki-aki beberengen aki-aki teu nalipak maneh sakitu geus dideka aki-aki teh meuni keureuweut ka awewe teh samalah kudu tiah mah disangka rek mulangkeun panyiraman anu moal deui juragan marga baris nyang korah dina jero kubur harita biting can sare ongkohan ka Karawan Cipisa ari katamah-tamah sok loba keneh parentah tinu jadi dunungan lamun sare sore-sore keneh sok wareg ku panggeleneng majarkeun nini-nini tukang molor nini-nini selong rupa-rupa bahasa ti juragan marga anu matak ngajarikeun kateungna hate nu nampa waktu juragan marga keur ngobrol jeung dua urang gandekna minangka tukang ngajaga kasalamatan dirina anu katelah Ki Haur jeung Kitihu duanana kasebut jawara tukang teteungeu tukang kakadek tukang bobok tukang tarok para mitra antara we jigan tukang nyingsakeun anrok aduh yo salemur Ki Arog mah kasebut pangbengisna tong boro ningayan wani ngayonan jojoh patutunggalan cacak put ningali paromana ge matak pikasieun
banget gerebak irung namru kumis ngajarading dengan teknu bohong temah menipis sirikna segede-gede pijulang leungeun jaba godegan. Wah, pendek nama serang nebosongot lo bahare budi amprotan. Seorang pajak handaruan tapi ku juragan marga mah duanana oge tarudu. Lain tunuk ku katitih pangarti jeung kawani ngan tunuk ku juragan marga ku urusan dunyana. Nongkohan ki haur jeung kitihul seolah-olah para mitra mehapekeun peuting sabab eueuh deui pikeun panyalindungan manehna ari lain ka juragan marga nu uduh rezekina. Waktu juragan marga keur ngobrol teh nyelang heula ka jero ngagegero bitiah lanyangna nu keureuh di tukang bari ngapleuk nyepah sua sukuna ngalonyor mangnyang hunyar lamar. Nah so heula para mitra. Harita juragan marga gegeruan. Iya. Oh mana jadi madenya? Juragan marga sedang bitiah jongjon we nyupa. Taksiran can kadengeun atuh juragan marga ngoreja turun tina kursi goyang. Tuluy ngagegero deui ka tin lawang panto bari cocorowokan kadenge ka mana-mana. Iya. Juragan sepuh. Bitiah kakarane malan bari ngorejak nangtung. Tapi kalau jeung kukulutus tah geus anger we cocorokan teh mending ngarekeun ka nu bonge pisan. Nanaon atuh nya cikeun tos ngegeroan ayeuna geus gegerewekan deui bae. Rek nyusu kitu. Amit-amit aing kudu ngalayanan aki-aki kitu pae. Nya ge aing geus nyedek ka nini ke heulanan. Eueuh we kulan. Tapi heueuh ngabandungan jadi dunungan sakitu geus kolot teh. Ih, masih keneh hayang we boga pamajikan. Akhirah cenah rek eureuna cenah haban we boga pamajikan leuheun lamun boga pamajikan bari jeung awet. Di mah kumaha atuh kakara kawin 5 bulan geus diserahkeun isuk keleyeng neangan ti pamajikan deui bari karepna hayang ka budak pahlawan ayeuna aya gerentes-gerentes mikayang ka anakna ajengan ngajarkeun teh cenah paeh kitu panasaran kalawan moal paeh molotot aya geus kasorang mah ka anak ajengan mulia cenah sudieun ge moal anu kitu patut coba tandaikeun anggur di tongengan itu kukulutusna bitiah para wargi sadaya. Tuluy nyirili ka jero lol bitiah ngeloal tina lawang satepas sabarina nanyakeun. Aya kapriyogian naon juragan sepuh? Pokna awakna rada moyongkon. Aya naon aya naon budul sia. Teu yahana karena digegero sababaraha kali. Kakara nyebutkeun ka bari ngajado. Sini kolot kumaha sia. Si tangeng sia, si tangkerang sia, si bangek sia. Sesuai kibari. Kamu kabina-bina. Juragan marga nyarekan beak bersih jeung nyisia segala atuh bitiah menipu purungkutan sieun. Acan monokna atuh agan. Geus bitiah bari tungku. Komoanya sia, can hees teu buru-buru nemalan. Keur bobogohan sia jeung tukang gut merenya. Diuk sia. Juragan marga nyentak nitah diuk. Atuh gek bitiah diuk dina kursi kai. Ya pikir saeunaon atuh juragan sepuh mangga enggal saurkeun sun. Cek bitiah bari sirah mah tetep tungkul bangunan serab ningali paroman juragan marga. Kami mah nyalukan saudara direk barang kita dulu. Mereka aya tanya keun. Aya taroskeun naon ka abdi teh kitu? Oh nya ka maneh aja dong sia tuh. Kan pok ngomong geus nanyakeun sia. Keon deh. Aduh. Waduh ya. Sing kajeungeun nya cai dina bakong dah. Haur. Kalau cewek punya sapu deui sia balas ngagegeron ini kolot kumaha. Juragan marga bari ngarawatan bekong dia si kucai enteh dina tiga nekna leguk minum cag bekong dituna gigirinana nu hanya kal waktosna kabeujeung seher.